zikir nasional aya kiai laler. Hese neangan kiai nu lain laler ku ari. Zaki ge bingungan, cak Zaki di kabupaten kiai laler kabeh. Atuh meureun janyanana piteuk. Nah hiji laler jeung piteuk. Keheula, tenang. Ieu lain cak kula cak tuan seh mun marah ka kula marahan sia tuan seh. Aing mah nerjemahkeun bahasa tuan seh. Di akhir zaman tahun 2014 kiai bakal jadi laler kabeh. Sebab pamarentahna piteuk kabeh. Habibna anak piteuk. Wah, cenah kiai ora sok sombong ja kiai osok aya di imah camat aya di imah bupati aya bahkan di saluhureun imah bupati je kiai aya keur ieu kapanggih ku kula di Jakarta di imah pejabat yang marhaba eta cenah laler ta lain aing mah keur nepakan laler. Tah kade bahasa Tuhan Syekh anu luar biasa indah didengekeunana nikmat karasana nyelsep ka jero hate jang tobat mah ku baha Gusti Allah. Ya Karim hiji-hijina bahasa Tuhan Syekh mah pohara jasa nu mantak Tuhan Syekh teh ngahudangkeun urang supaya urang teh ulah hees bae abeh urang hirup ku ari teh hudang katempo geura alam kubur katempo alam akhirat dek di bana bae urang hirup jadi kiai sing jadi kiai nu nempo alam akhirat jadi ustad sing jadi ustad nu nempo ke alam akhirat jadi pejabat sing jadi pejabat nu nempo ke alam akhirat jadi pedagang sing jadi pedagang nu nempo ke alam akhirat jadi petani sing nempo ke alam nu itu jadi karyawan kitu keneh lamun geus kos kitu senangeun Kangjeng Nabi urang Indonesia moal kadenge anu korupsi moal aya ieu mah kakarak 10 sedangkeun janji 50 40 deui Haji Mamin bingung hitungan sebabnya nage bakal kena. Ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah annasu niyam kumaha atuh sangkan urang teh sadar nu hese geja sadar kufar Mekah didatangan Kangjeng Nabi teh nu sadar saeutik lolobana mah teu sadar Abu Jahal ningali mukjizat Kangjeng Nabi teu sadar Abu Lahab nyaksian mukjizat Kangjeng Nabi teu sadar Abu Thalib kitu keneh teu sadar justru sulitnya adalah sadar ku ayeuna sakitu sadar nu bermanfaat zikir memeh maut sadar bermanfaat zikir memeh kiamat. Kiai atuh aya urusan zikir mah teu kudu dititahan kamari di Senayan zikir nasional ya kipu doli ge di ongkosan pan ka ditu kori-kori sarua bae loba tambah zikir nu kitu mah Kiai di imah kandidat zikir aya nu endek calon lurah zikir endek calon bupati zikir istighosah zikir tapi kumaha ieu zikir nu mantak cek Imam Ghazali la ilaha illallah kalimatut tauhid wa tauhid huwa jauharun nafisun la ilaha illallah kalimah tauhid tauhid adalah mutiara anu indah nu mahal hargana nu henteu setiap manusia boga walahu kasrani ngabogaan dua cangkang kahiji cangkang kadua kakarak datang ke lubna ialah Kangjeng Nabi mere gambaran zikir diteruskan ku Sidina Ali melalui Sidina Abu Bakar Siddiq karamallah radhiyallahu anhu terus di Sidina Abu Bakar melalui jalurna masing-masing Sidina Hudzaifah jalur masing-masing Sidina Ali jalur masing-masing di dunia kaitung torikoh teh di Indonesia NU geus ngitung torikoh teh aya sekian hanya tetap hiji torikoh anu luar biasa di dunia Qadiriyah wan Naqsyabandiyah lamun zikir nangan sakadar datang ka cangkang doang kos kumaha Kiai antakula bilisanika la ilaha illallah
tas salat maca la ilaha illallah, di Pemda maca la ilaha illallah, di kantor maca la ilaha illallah, di Senayan maca la ilaha illallah. Bung Raden Omama malah pakai gitar. La ilaha illallah na pakai gitar. Salah kiai, wallahu alam. Salah jeung henteu urang tingali definisina. Antakula bilisadika la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah nah henteu bisa ngarobah akhlak. La ilaha illallah dibaca. La ilaha illallah teh didengungkeun. La ilaha illallah teh disyiarkeun. Malah kula pernah dititah mimpin la ilaha illallah nasional zikir di Senayan. Keheula besi leutik teuing bebereana teu kauji. Kula mah kudu gede bae. La ilaha illallah. Sering kiai maca la ilaha illallah, masyaallah, alhamdulillah. Lamun dinu sugih panjang la ilaha illallah. Lamun dina tiluna nu maotna susah 11. La ilaha illallah cangkang. Masyaallah. Komo Habib mah lamun susah udah bari liwat aja dah la ilaha illallahnya. Yang penting sholawatnya aja bego. Masyaallah. Nah la ilaha illallah teh lisan. La ilaha illallah na akur diomongkeun ku sahabat, ku kiai, ku ustad, ku pedagang, ku pejabat. La ilaha illallah maknana akur tiada Tuhan selain Allah. Ngan wadah la ilaha illallah na ieu qalbu. Lamun ieu qalbu la ilaha illallah na hayang dunia. La ilaha illallah na hayang berkat. La ilaha illallah nah hayang pangkat. La ilaha illallah nah hayang jabatan. Nah iyalah la ilaha illallah cangkang. Bahkan cek Imam Ghazali, walakinnahu qad yasduru minal munafiq alladzi yukhalifu sirruhu jahruh. La ilaha illallah ieu teh kadang timbul ti munafik. Apan si Junaid ge maca la ilaha illallah tapi pan mabok. Ngarah ngalana ge mukmin si mukmin orang pengkolan goblok zina maca la ilaha illallah ngarana baragus si mukmin si Junaid si soleh tapi mabok. La ilaha illallah udah dibaca salat ora memang kono di korang. Iya anak setan dari kronjok merene wede ikut zikiran mendampingi jaki kaya. Kula wau jeung bupati teh akrab, debantak teh asa-asa, batur sakola. Ngan nyana lulus kula henteu. Tapi di akhirat kula lulus jangan henteu.